tilu, misalkan lewat Ci 2 tilu 4 5. Nah kalimana ki jadi ieu tilu mapai sadayana handap. Nah kanggo bahas nanti dia jadi kieu. Nah salajengna kanggo rincikna teh kieu. Nah orang coba sekali deui. Nah kanggo bahasna tetap seperti kieu di awal ke akhir. Nyatuna tilu kana hiji kana 5 kana 7. Nah ayeuna kumaha cara ngagabungkeunna? Cara ngagabungkeun tina rincikan abas tas urang leunan di ajarna. Nah gitu. Yuk urang leunan. Nah tina 5. Teras. Nah enak urang salajengna langsung kana ieu. Nah petikan. Kana 5. Jadi patokan mah bagian laguna teh tina tilu kan ti dia. Nah baru masuk kana 5. Kana 2.
baru kana tilu. Nah ana pas dina terakhirna pas bade masuk di kana intro dina goongna ketikna ku jari tengah ieu jadi kayak nah ku ieu nah kunaon ku jari tengah sabab lamun ku ieu misalkan dong kagokna teh tuh jadi kagok itu nama jadi kagok sim abdi mah enten ku ieu ke tengah